Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Nova Septiani ti kelas 8B. Abdi bade nerangkeun materi ngeunaan kampung adat sareng contona pikeun ngalengkepkeun ujian praktek bahasa Sunda. Nu kumaha kampung adat teh? Naha make disebut kampung adat? Di mana wae ayana kampung adat tina tata Sunda teh? Pek regepkeun ieu. Kampung adatnya eta hiji perkampungan anu dieusi ku masyarakat anu masih nyekel page kana adat istiadat karuhun. Kampung adat biasana henteu pari kapangaruh ku adat luar nu aya di sabudeurana. Di wewengkon Sunda aya sawatara kampung anu biasa didatangan. Bawa dijadikeun tempat wisata, bawa dijadikeun tempat pikeun ngatolungtik. Sanajan kitu, pikeun masyarakat anu cicing dina eta kampung adat henteu beda jeung masyarakat lainna, nyaeta ngalakonan hirup sapopoe anu normal atawa biasa. Ciri-ciri kampung adat di Jawa Barat anu umum nyaeta mangrupa hiji perkampungan anu dieusi ku masyarakat anu masih nyekel page kana adat istiadat karuhun satempat. Ieu ciri-ciri secara leuwih lengkep tina kampung adat nu aya di Jawa Barat. Nu kahiji, kampung adat masih kuat nyekel hiji adat kebiasaan karuhun satempat, nyaeta adat Sunda. Kadua, kampung adat teu bisa diasupkeun atawa dicicingkeun ku jalma luar. Katilu, di kampung adat biasana aya nu disebut ketua adat. Kaopat, kusabab kaayaanna unik kampung adat sok dijadikeun objek wisata atawa objek panalungtikan. Kalima, kampung adat biasana sok dibantu ku pamarentah sangkan eta kampung adat teh dilestarikeun. Kagenep, agama atau kepercayaan anu dianut ku di kampung adat biasana saragam atawa sarua. Katujuh, bangunan imah teh biasana dijieun tina bilik awi anu dikepang sasak. Bilik sasak oge digunakeun keur gegantina jandela. Kadalapan, ngamangpaatkeun kawasan hutan. Kasalapan, heutup imah biasana ngalapis dua, lapis mimiti tina daun alang-alang jeung lapis kadua tina ijuk. Kasapuluh, bangunan imah dijieun kawas model imah panggung anu jangkungna sakitar 50 cm tina taneuh. Kasabelas, kahirupan masyarakatna ngandelkeun pertanian jeung peternakan. Abdi bade nerangkeun hiji contoh kampung adat anu masih keneh aya di Jawa Barat, nyaeta kampung adat Cikondang. Kampung Cikondang perenahna di jero Kampung Lumajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Desa ieu langsung mangket Kampung Cikalong sareng Desa Cipinang, Kecamatan Maung di belah kaler. Teras Desa Pulau Parsari di belah kidul. Kalayan Desa Tribakti Mulya di wetan. Nalika di kulon aya watesna di Kampung Sukamaju. Di kota Kecamatan Pangalengan, Desa Cikondang ngan ukur 11 km, sedangkan di Bandung mah 38 km. Bumi adat atawa imah adat di Desa Cikondang teh umurna geus 370 tahun. Sarta ngan aya babaraha hiji imah seksa. Jadi ieu imah teh mangrupa titilar anu pohara berharga. Ciri khas kampung adat Cikondang nyaeta tetep ngelestarikeun nilai-nilai kearifan lokal sarta sahijina kuliner saperti nasi tumpeng jeung rujak curo. Aya aturan adat henteu ditulis di kampung adat Cikondang, sababaraha pantangan anu dilarapkeun ku masyarakat Desa Cikondang, khususna pantangan salami pelaksanaan upacara adat, kepercayaan sareng upacara agama sadaya masyarakat kampung Cikondang nyaeta Muslim. Tapi dina kahirupan sapopoena aranjeunna masih ngaraos sumanget karuhun. Ieu nyatakeun dina kepercayaan jalma-jalma anu nganggap karuhunna janten ngauban atanapi ngajagi aranjeunna sapanjang waktos. Karuhun oge dipercaya tiasa nyalametkeun aranjeunna tina sagala rupi masalah, oge pikeun nyegah mara bahaya anu osok ngancem. Mimiti masyarakat Cikondang nangkep agama Hindu, tapi perkiraan tahun 1700 Masehi, hiji utusan datang ka Cirebon pikeun nyiarkeun agama Islam di kampung adat Cikondang. Utusan ieu sumping pikeun nyekel titah ti Syekh Syarif Hidayatullah atanapi urang kenal Sunan Gunung Jati nyaeta Syekh Muhammad Tunggal. Jalma ieu anu aranjeunna nganggap janten panyebaran agama Islam di kampung adat Cikondang. Anu dugi ka ayeuna parantos disalametkeun keluarga sareng katurunanna. Sakitu wae ti